Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangboberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Pareumeun Obor. Ieu dongeng para mitra karangan Ua Tatang teu ayeuna nincak bagian katilu. Para mitra kaum dangu, kocapkeun wanci asar harita. Langit lenglang taya aling-aling. Mega bodas ting arudat aya oge nu ngagulung teu beda ti gulungan haseup. Angin leutik ngadalingding siga anu nyiri kana sora tongeret nu bali baleger patema lanjeng pada baturna. Asa ngahudang kakelar kana hate diwuwuh sora dulag ngadurugdug. Pertanda mapag kana datangna bulan suci nyata bulan Ramadan. Masyarakat anu di pakampungan dina poe harita sibuk. Nu baroga hayam marincit hayam, nu baroga balong ngabaredahkeun. Diunggal imah kadenge nu keur ngagaroreng lauk ting jerejes. Memang kitu kailaharan masyarakat di kampung satiap nyinghareupan munggah sok sibuk olah-olah sadiaan keur saur. Geus puguh dina maleman lebaran mah meuni rame babakuna mah ku barudak. Ditingali-tingali teh balungah nakar sora dulag terus ngadurugdug. Diunggal masjid saolah-olah mere bewara kasakuna umat Muhammad khususna ka kaum muslimin jeung muslimat yen dina poe isukan ngaran ngalaksanakeun ibadah. Geus ampir wanci magrib harita Andri kakara datang. Datang ka imah berai mukakeun panto hareup. Nyampak pawidarta bapana keur diuk dina kursi di tengah imah bari nying hareupan cai kopi ngebul keneh. Ari maneh tas di mana Andri meuni ampir sapoe jeput kakara bali. Cing atuh lah sok nganclong wae pagawean teh heug adi maneh bantuan barang gawe di imah teh. Maneh mah kumaha meuni kadaek pisan mun ta mantu nu jadi kolot. Unggal poe ngan hayang iji gimrang we kawas nu murag bulu bitis. Tas di mana ari maneh Andri? Pawidarta ngagelendeng. Maksud teh rencangan Pak teras sinang ka aki. Temal Andri luk tungkul harita siga aya kasieun kudu jadi bapa. Tas naon ti babaturan? Tas ngador minum-minum? Teu Pak. Andri mah teu ngaleueut mun aya kaparugian we. Itu udah selami, lalamina mah di itu di aki. Hari di omongan kawas nu heueuh sia mah melenguk. Pawidarta mureleng keur kitu torojol ibu awang norojol balik ti cai. Ari apana anger ari geus ngageleneng budak teh nya. Balik ku balikna teu oleh digamreng wae. Cek ibu awang siga numang meunangkeun jadi anak. Heuh nya digamreng we ari umat tara beunang diomongan ku kolot mah. Pagawean ngan hayang nganclong we. Leuh nganclong nyari nyiar pagawean matawa usaha. Ye Andri, ti saseret ayeuna ye maneh teu meunang reurejengan deui jeung si Kusmin katu si Pitung. Tadi dewek ngadenge beja ti si Pitung jeung si Kusmin keur pada ngincar ku masyarakat urang babakan. Sabab kamari ieu si Kusmin jeung si Pitung aya nu manggihan maling kalenci sagenep-genep. Lamun maneh kadele deui atawa ngadenge beja sok reurejengan jeung umat nu kalitu patut. Ulah majar kumaha diusir ku aing. Ari apana nyarita sok kaliasan kitu. Piraku deui si Andri rek kabawakeun teu bener onaman mah da manehna mah lain bolon kamari sore. Nu hartina geus bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah. Cek ibu awang nada-nadana tetep mangmeunangkeun nu jadi anak. Geus geura kacai ka ditu Andri. Pokna dibari ngoloyong asup ka kamar. Kitu de Andri ngalewas ka tukang gok paamprok jeung kodar adina nu tas dikuramas. Bade mandi Kang? Tanya kodar. Heuh. Tema Andri tegeug jeung kuraweud haseum. Bisi rek dikuramas mah dicai aya keneh cai sapu Kang tadina baskom, anu baskom leutik. Kodar haat ngagehan cai sapu keur dikuramas. Yah. Dewe kudu dikuramas ku cai sapu mah kodar sia. Hanai deuleu budak bujang dikuramas ku cai sapu mah. Matak bau nini sia. Bari nager kana naon sia. Make jeung dikuramas sagala. Temal Andri basa-basana harita teh para mitra tegeug naker. Mun kapan enjing mimiti mepet Kang, mepet naon? Andri neuteup seukeut. Nya mepet teh ngaran puasa, kapan akang moal puasa kitu? Lah, kumaha dewe katuh barina oge. Rek puasa rek henteu. Karasa puri beuteung moal karasa ku ilaing atuh. Cenah ilaing rek puasa, rek henteu. Mangsa bodo atuh, sabab lewek kan teu nitah teu nyare ka ilaing. Napsi we hirup masih tong usilan kana urusan diri batul bareng ge.
keun sugan silainna nu ka swargana dewek nu ka nerakana bari oge di ari akang abdi mah teu nitah teu nyare kang mung puasa rek henteu ge da keur akang kene ngan bisi ieu mah bisi akang rek puasa kudu dikuramas heula cai sapuna ku kuring diagehan lah gandeng sajurig lah cablak we seri kiprat ku aing keur paralusing ye Andri amak bari asup ka kamar mandi kalawan panto digebrugkeun tarik sarentang bisumi lanjang nyampeurkeun tuluy haharewosan wios atuh Asep ulah dilayanan pada saumur ente gitu langkung anjeunna atuh naha nya da abdi ge teu maksa manehna ka manehna kudu puasa bi ngan bieu nawaran cai sapu teh bisi rek dikuramas kitu teh moal Qodar tuluy ngaleos ka jero nyokot samping sarung jeung kopea rek salat magrib di masjid bari terus rek tarawehan sanggeus kadenge sora nu azan jut Qodar turun tuluy ini ngajugjug ka masjid nu pernah ngateus sabaraha jauh ti imah hari Andri balik tas dicai teh lain milu ka masjid malah bek we dahar sorangan goreng daging hayam beak tilu guruntul ping-pingna jeung dada mentokna reng sedahar koloyong ka kamar nyokot gitar nu ngait dina paku centreng Andri ngahitar bari lalangkarakan dina kasur suku sabelah ngajogo nu sabelah deui ditumpangkeun ditingali eta para mitra kalakuan Andri beuki lila asa beuki teu balik diomongan mah diomongan kudu jadi bapa sigana teh didenge ku bujur para mitra asup tina ceuli kenca kaluar tina ceuli katuhu lain bobohongan antukna pawidarta bapana geus bosen ngomongan puasa tara lamun ti beurang ngarengko di mana geus nyedak burit kencling init ngadon nganclong ulin jeung babaturanana samalah kaayeunakeun mah mineng mamawa ngeng-ngingin ngan kitu jeung kitu we pagawean Andri beurang peuting ka adi siga kamaru gawe ngan hayang haok polotot sedeng Qodar mah adina lamun dicarekan di mana teuing sok daek memal cukup kudlawan ngaleos ongkohan rek di temal ge lain temalan katamah-tamah Qodar keur ngalakonan ibadah puasa puguh para mitra lamun kurang-kurang nama tahan ngayonan pangajak setan sigana lah dilawan sadanya nepi kaderna oge jojoh patutunggalan keur Qodar moal burung wani ngan manehna sadar ngingetkeun jeung dulur katamah keur ngalakonan puasa nu dicegah pisan jalma nu puasa kudu bisa ngajauhan tina sagala rupa hal godaan setan nu matak ngajadikeun para mitra sadaya hapunten sanes batal puasa menurutnya para mitra matak ngajadikeun ieu cacad puasana naon pangna Qodar sagala kajeun kanu jadi lanceuk sabab manehna inget kana penerangan ti para alim ulama yen puasa lain bae nahan lapar jeung haus aya hayang nginum tapi pokon utama sing bisa ngajauhan pangajak setan sajabat ti kitu teu meunang sirik pidik teu meunang upat simuat komo lamun pacogregan mah estu dina waktuna ngalakonan ibadah puasa mah ceuk sohagna ceuli kudu torek nu hartina ulah sagala didenge ulah sadenge-dengena nu baris nilakakeun ka diri panon kudu dipereungkeun ulah satingali-tingalina lamun ningali barang nu matak nilakakeun ku dasar inget kana pituah eta keur Qodar ngalaksanakeun kasobaran samalah keur Qodar mah satiap manggih ka nyeri tinu jadi lanceuk lain dipake amak sok sumawana aya pikiran hayang malas tapi sabalikna lamun ngalaksanakeun ibadah salat sok munajat ka Nu Maha Kawasa sangkan lanceukna dibere kasadaran kalawan dituduhkeun kana jalan nu bari salamet dunya rawuh akhirat sadeng nu diduakeun mah para mitra batan sadar malah sigan ngahanakeun kanu jadi indung bapa wani sentak senghor geus puguh kanu jadi adi mah karepna hayang ngokos tungtungna para mitra Qodar cicing jeung akina datu sirikna unggal sok kapoe sok dicarekan we kudu jadi lanceuk lamun kitu teh mah para wargi sadaya Qodar ngelehan maneh kajeungan cicing jeung aki atuh eueuh adi komo keur Andri asa beuki sama mena lalu gina senang hate asa aing nu dijieun anak emas kudu jadi indung ayeuna mah para wargi sadaya Andri geus lain Andri baheula deui kalakuan beuki teu euceul pergaulan jeung barudak teu baraleg malah buukna ge jadi gondrong puguh leungeun duanana jeung dada pinuh ku tato lamun minta duit kanu jadi indung kudu poksok sakalian teu dibere sok amuk-amukan sagala ditojong sagala dibabetkeun
Akhirna inung lagi ku ayeuna timbul ngarasa pusing. Geus puguh bapana lain pusing deui, malah beuki cuak tara ditarik tara ditakon. Geus bimang sabodokeun lain bobohongan, sabab anakna beuki mantangul. Sabalikna keur adina nu salila ieu cicing jeung akina eueuh pisan carekeunana. Kana ibadah beuki getol, unggal bada magrib tara tingalin sok milu tarawehan. Atuh kana puasa lekat. Lamun akina boga pigaweuna boh di kebon boh di sawah kajeun keur ngalakonan puasa teu weleh ngabantu. Teu kahalangan kulang kulungse, teu kahalangan ku peurih peuji. Ku dasar eta nu jadi aki jeung nini beuki nyaahni. Samalah ku inung bapana Nyimas Ratih mah jadi pamujian pisan da eta tingkah paripolahna Qodar matak pikar sepeung. Kanu kitu kanu kieu teu weleh sopan teu weleh dareh deui. Tapi ka akhirna antara Qodar jeung Nyimas Ratih beuki wanoh beuki layut. Timbul pikiran inung bapana Nyimas Ratih hayang mulung minantu. Para wargi sadaya cag urang tunda. Urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang sampeur deui perilaku Andri nu geus jelas beuki teu euceuing. Samalah ku ayeuna Andri ngahiji jeung jelema jahat kalawan boga pimpinan anu katelah Ki Bolang. Ai Ki Bolang eta ruruntuk jawara. Nu geus moyan dina kageranganana. Urang muka lamaran carita anyar. Caturkeun hiji lemur taya aya 3 urang jalma di antarana saurang awewe tengah tubuh jeung saurang lalaki tengah tubuh taya lian salaki jeung pamajikan. Manehna keur ngawarangkong ditepas. Si horeng si mana horeng, inung bapana ning mimin jeung lanceukna. Pok inung naning mimin anu katelah ibu kaya tumanya kacep somad lanceuk naning mimin. Eta kumaha pandangan Asep? Cing ibu bere pandangan atau bere bongbolongan tina perkara mimin? Lantaran manehna teh geus ngaku waktu ku ibu jeung ku ama kamari ditanya manehna teh keur kakandungan geus 3 bulan cenah ayeuna teh. Cek ibu kaya bari neuteut seukeut kana beungeut cep somad anakna. Somad para wargi ditanya ku inungna harita ngajawab. Ari sanggem abdi mah atos we tikahkeun atuh Bu. Nanging ibu ramana sumpingan heula kalayan jelaskeun ku ibu atuh ku ama. Mung di mana ibu atuh napi ama angkat ka ditu mugi ulah sareng emosi. Komo jenisna nuju aya mah. Mun nu dimaksud jenisna teh Andrina. Hayo ka anjeunna ngejat kalayan teu mulih deui panginten urang keneh nu repotna. Neng kitu ge punten sanes ngawawadian ka ibu sareng ka ama. Teh mah cep somad ngareret ka paudung bapana anu keur melengu. Da eta atuh inung maneh nu kitu teh somad. Sakitu ama orek-orekan ge. Ulah sok dibere teuing wani budak lalakina ieu mah keukeuh we dilamehan. Malah sok dibere duit sagala ku inung maneh. Nu jadi anak dibawa ka ditu ka dieu ge, di mana teuing aya panyarekna malah siga nu dihucuhkeun. Kapan ari geus kieu mah saha nu susahna? Saha nu nyangga bibirangna? Geus sidik ulatna kitu. Cengosna kitu hayo dibere hate, dibere wani. Paudung ngageleunang ibu kayah pamajikanna nu keur tungkul bari Cipanon rambas-bas. Mun saha nu uninga atuh amana? Pami abdi terang mah budak lalakina boga talajak goreng moal nya ku abdi oge dibere wani lalu dilamehan. Atos ayeuna mah da muhun tos lepat abdi. Tema ibu kayah ngarumasakeun salah. Atos we atuh jama oge ibu. Jalaran tos kieu buktosna dianggo paseur-seur saur oge da taya hartosna atuh. Bapa nuju ngalaksanakeun ibadah saum sanes urang teh. Tayu mah kantu nyumpingan sepuhna we bari urang suhunkeun tanggal walerna timurang kali pamegetna. Mungkin ka sekedap abdi panasaran hoyong naroskeun dalila ka mimin. Nah leres anjeunna tos milampah pergaulan luar tina batas hubungan sareng Andri. Nya maksudna luar tina batas hukum sareng si Andri. Ceuk cep somad mapes kana hate nu jadi inung bapa. Sok indis jadi percekcokan bari terus ngagegeroneng mimin adina. Sedeng nu norojo ti tukang badegana katelah Mang Enon baramitra pok manehna nanyakeun. Nyaurin saya beda Sep. Itu nyalukan mimin. Mimin mah jadi pengka Sep. Singga diheula kitu cek abdi mah. Koloyong Mang Enon ka tukang deui kasampak ning mimin keur ngajelenggut.
liuk dina babalean bari neulekeun beuteung sakapeung kecerot ngiduh siga nu sabel. Neng disaur tuh, disayur. Sok Mang Enon salah pok. Tong sempal kapiguyon Mang Enon ah. Sakieu jelema keur para rusing teh naon mah kieu disayur sagala nu nyayur naon. Neng Mimin budina ambek. Ih, alah punten neng lepat nyangam atuh. Sales disayur nang disaur gitu. Kusaha neng Mimin teu. Ku Enon. Kana aja bibir. Mun tapi dorakeun wae teh. Itu disaur ku Cep Somad. Rek naon cenah? Duka atuh teu pangaheula wae bilih Pandu. Ieu mah meuni hoream-hoream teuing nya. Neng Mimin para mitra siga nu ara. Tapi teu burung nyampeurkeun ka jero ari Mang Enon harita gegerengan sorangan itu kan. Aduh. Tak ge kitu tari boga parawan di abur teuing mah. Doma di amur lintu sedeng jelema. Komo ieu parawan keneh bari sakitu mencrang bolenang ade. Matak pi ka uruyun lalaki atuh kitu. Heueuh sagarupa ge ari bergaul leuwih ti wates wangen mah. Kitu buktosna aya buahna kitu lebat angin teh teh. Lamun dina sisiniran teh mah ieu kieu. Sabole kieu sugan ieu. Wiwirang ti pasir batang es lilin buatan gempol. Wiwirang di kolong catang can kawin geus ngagenol. Aing mah hebring eta. Aum Enon Allah boga sisiniran. Cek si Enon para mitra. Bari tuluy ini mah ngeusian bak ari Neng Mimin harita keur bising hareupan kudu jadi indung bapa. Jeung lanceukna gawena malenguk we kawas bueuk meunang mabuk. Sabab tas ditanya ku Cep Somad lanceukna. Tapi can merek kena jawaban taksiran ngarasa sieun ku lanceuk. Atuh Cep Somad nanya deui rada leuleuy. Lain bener Min. Kungsi bergaul jeung Andri, poke jawab dah ku age moal dikukumaha sakadar nyakeun mah. Bari rek menerkeun, rek ngalempengkeun ieu masalah sangkan teu pakusut. Kitu maksud mah. Tema Neng Mimin ponok bari nyusutan Cipanon ku sapu tangan leutik. Teu kungsi bergaul deui jeung jelema sejen sajabati Andri. Lalaki sejen maksud teh. Cep Somad talete sedeng indung bapana mah ngagema beratem. Henteu. Bergaul jeung Andri wungkul sorangan. Laras. Eta kira-kira Mimin sanggup lamun ditepung labungkeun jeung Andri ka imahna. Cep Somad nanya kana pamadegan Neng Mimin adina. Kituna sotenan hayang ngayakinkeun nya henteu anu jadi adi geus korban kahormatanana ku Andri. Anu hartina bisi si Andri dipake sasaran. Mana abdi sanggem ditepangkeun sareng anjeunna. Tema Neng Mimin teu ragu-ragu jadi tetela. Anu ngaganggu kana kahormatanna mah iwati Andri sorangan. Da geuning kitu ama. Janten Mimin sanggem dijonghokeun sareng pamegetna cenah. Cep Somad ngareret ka paudung bapana. Paek we uruskeun ku Asep. Abang mah moal pipilueun. Moal milu ngadatangan lantaran sieun ama emosi di dituna. Sedeng ama keur ngalakukeun ibadah puasa. Sakieu amanah ti ama mah kahiji lalakina sing bener-bener bertanggung jawab, kaduana menta beberes ayeuna tak kitu. Menurut beberes ayeuna kumaha mah? Cep Somad neuteub can ngartieun. Nya menta beres ayeuna teh suah salametanana sabab diengke-engke percuma. Hayo ke lalakina mabur. Ari kitu mah geus katalian ku hukum mangsa bodoh rek manyang suku rumah tanggana. Rek ponok gitu naon-naon asal geus kapiningan wiwirang ama jeung ibuna tak kitu ase. Tangtos ama. Ku abdi ge bade didesek supados anjeunna sadia beberes ayeuna. Dupi ibu bade ngiring kan itu. Cep Somad ngareret kalayan tumanya para mitra kanu jadi indung. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang. Indungna ditanya kitu teh para wargi sadaya anggur harita nyarita. Jeung we Asep jeung si Eis saditu bari sakalian Mang Enon ajakan pikeun batur di jalan. Tapi jong ayeuna engke we bada buka. Mun maksud abdi ge engke bada boboran jalaran ayeuna mah pameng ongko. Nami asar. Beda kaca heula atuh min kaditu ke urang kaditu jeung aa. Cep Somad teu hadarese Neng Mimin meloyong kacai. Kitu deui Cep Somad nyampeurkeun ka Mang Enon. Mang Enon para mitra. Mang Enon bade gana nu keur sasapu dipi. Bade ka mana Cep? Tanya Mang Enon bari cengkat. Nah, jawer ka Emang. Lain teh bada buka urang kaditu jeung abdi. Kaditu. Kaditu ka mana Cep?
Mang Enon rada kerung semu kaget. Kai Mah Andri, maksudnya so? Maksudnya mereka minta tanggung jawab di manehna lantaran geus jelas nuntut nurutkeun pengakuan tinu jadi adiman boga perbuatan teh Andri sorangan. Duh. Ya saya atuh Cep lah. Mupakat pisan sih serius ke di mana anjeun henteu ngangkeun mah. Malik benu ka Asep mang bagianna kitu. Serius itu budak jajak lagi. Kumaha moal beumising hareupan dibere gerak tempel-mepel we kumaha matunyaan. Tuh mana tuh Asep lah. Mang mah kantun ngantos komando ti Asep we. Wong surah Asep gitik kumaha. Abi mau ngaraos ngiring panas atuh ngiring teu raos, Cep. Sami sareng ngincak mun-munan teh. Mang Enon milu panas hate para wargi sadaya. Aulah hari nepi ka kitu mah lantaran abdi ge ngadatangan ka ditu teh lain rek ngado ribut kan mareskeun nu jadi adi urang ngalaksanakeun puasa teh lain sakadar nahan lapar wae tapi kudu bisa nahan sagarupa godaan setan nu baris nilakakeun ka diri urang. Hari-hari urang ngalaksanakeun puasa ge hari boga itikad goreng mah geus we tong ngalaksanakeun sakalian. Cep somad nyaritaan badegana di palar ulah nimulkeun cek-cek boceh. Mohon jangan mangilah pemisahnya sasi kieu mah ya. Teu anjeunna teu keur sadang waler kana perbuatanana. Deuh. Kumang we digusruk raraina ku parut atuh, paragi isrud. Cek Mang Enon. Anu teu karasa para mitra harita. Keur nyarita kitu ngong kadenge soran azan magrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh. Mun teu karaos tos magrib deui Asep. Nya Mang. Disangka kodi nu beurang keneh. Lumi ieu halodo suganya ceuk Cep somad terus ka jero kasampak ibu kaya indungna geus majangkeun dahareun dina meja kalawan teu lila harita terus baruka ngariung jeung ming-minging ari Mang Enon daharna misah sorangan di dapur harita para mitra Mang Enon sanggeus dahar tuluy ngadahar kolak setengah rantang jeung cai kopi sabekong nepi ka beuteung ngadak-ngadak jadi bangir budayut kuat ka hese cengkat-cengkat acan taksiran kamerkaan da eta barang daharna teu jeung adeui. Aduh, ameng yeuh beuteung nepi ka boncengan. Geura tinggal para mitra kaum dangu ye beuteung Mang. Dugi geus sakieu boncenangna sareng leucir baka tinggu ponyokna da tadi duh. Mun ponyok we para mitra asa janten kulit janten daging kitu. Mangga we cipta ku para mitra kaum dangu usaha nu teu ponyok atuh. Teu nikmat sangupulan sareng haneut keneh. Angin kacang hidung menila dok jamar roti dipais ngau kalapa meni peed sepan rupa-rupa hipu dicuelkeun kana samal dok tos nada disusul ku kolak walu mangkani ngau es karaosna kana padaharan meni pak gelaser mangga we para mitra sing raos tuangna lah kalain sing nikmat mung punten we atuh mung ngaran saung hilap mang teh teu ngahaturkeun wilujeng saur gitu ayeuna sakantenan ngahaturkeun wilujeng we bobo boboran maksudnya mugi-mugi ibadah para wargi ditampi ku Allah kalian saumna sing mabrur semua ditebihkeun tina segala godaan setan amin ya robbal alamin. Cek Mang Enon geger dengan jeroeun dadana bari nguniang nangtung kitu ge siga nu berat ku beuteung para wargi sadaya ai buka teh sanes kieu kedahna mah para wargi sawajarna we bade ngaleut heula para wargi pada nuang kolak heula dari kita salse gitu sawada patuangan perantos kinten-kinten rada lancar namanya dia sian bade natuang sakumaha biasa gitu janten anu pang raos-raos nama gerak para wargi sadaya dur bedug magrib teh para wargi langsung buka atuh para mitra sadaya sabada urang ngadua heula kitu doa buka puasa lajeng urang naon teh taji lah teh sawada tajianya urang teh ngalaksanakeun salat magrib kitu rengse salat magrib para wargi sadaya atuh ngobrol atuh jeung kulawarganya tuang ulah seueur-seueur teh sakudak sakedik we kitu para wargi nuang naon kinten-kinten raos aya saena disunatkeun tuang anu amis-amis cenah kitu maksud sareng tujuan teh supados patuangan ieu para wargi sadaya sina lancar heula margi salami kirang langkung 14 jam ieu patuangan teh para wargi atanapi kirang langkung 13 jam patuangan teh itu dihaja para mitra teh diisian gitu poe kurang jual bek ke berang tuang waduh bilih ieu mah bilih kumaha onam
Deung bahasa anu kiateun patuangan aku apa minta kiat kitu. Nama saya nama kitu. Atuh teras urang teh para mitra. Sabada salat Isya terapi Isya di masjid gitu teh. Dilangsungkeun tarawehan gitu. Rengse tarawehan mulih ka bumi neme tuang gitu. Tas tuang bade naon we atuh. Bade diteraskeun atuh kana tadarusan mangga cenah para mitra sadaya. Salse ibadah naon teh ibadah sunat dina wengiana teh bade naon mangga bade istirahat mangga atuh ke subuhna tenapi dina waktos bade saurna namanya gugah deui kitu para mitra kinten-kinten rutin unggal dinten perhatoskeun katuangan gitu para wargi sadaya perhatoskeun mangga insyaallah geura para wargi sadaya insyaallah awak tetap mah sehat mah enon ada ya mah karaos leuleus lungse atuh margi upami buka langsung barang tuang doang langsung barang tuang sigana para mitra sigana ieu repot terus ngaleh bawa itu bisa tarawih acan salat Isya ge bawa kaliwat para mitra kitu malah teu magrib acan kaliwat we eta barang tuang atuh gitu di andawisna. Aduh, jangan ngobrol nu kieu nya para wargi. Namun mudah-mudahan sasireun sabeuneureun aya manfaatna. Para wargi kaum dangu. Harita ibu kayah ngagero ti jero sirilik Mang Enon nyampeurkeun sarta nanya. Bade ngeureuskeun naon ibu? Wareg dahar teh naon? Isi can wareg ngalandai teh kadinya sanguna. Aduh, sanes wareg deui ibu. Aduh, padaharan mang lu kieu ieu bener yangsul. Cek Mang Enon bari ngusapan beuteung boncenang. Pak Udung serinya hehe. Nyepi ka bangil kitu eta beuteung Enon aduh. Moal bitu euy. Moal ama sun. Kumaha ceuk bade ayeuna we sung kitu teh. Mang Enon ngareret ka Cep Somad nu keur nginum. Teh atur heula sakedeung mang bisi ka ieu kali kiben. Teh mah Cep Somad ngoloyong ka kamar tuluy disalin. Kitu deui Mang Enon disalin make calana pangsi hideung baju kampret bodas. Samping sarung disolendangkeun, rengse disalin koloyong Mang Enon ka jero nyampak Pak Udung keur diuk bari ngalepus udud. Bari angkat ayeuna saya pertama. Aduh, menyemedad kieu euy. Eta mah sugan mah. Bari jawarana we, meded barang mitra meni meded. Maksudna cek Pak Udung para mitra ngagonyak badegana. Kapan ieu jawara amal? Bili anu ngamuk ke jameta siku si ulu-ulu mang bagian anak sun. Oh, bagian naonana, sun bagian lumpatna we. Mang Enon ngahihi. Torojo Cep Somad kaluar ti kamar geus saged make pakaian bersih. Rek ayeuna wae Asep ka ditu teh, Pak Udung ngareret, ayeuna we amalah. Da bilih kabujeng wengi teuing sareng bilih tos karulem deui. Tema Cep Somad dek diuk heula. Oh, eta mah kitu we sing bisa-bisa nyaritanya Asep. Ngan bising kolotna nanyakeun perkara salametan mah bejakeun we men tadi na minggu-minggu ieu. Pokona mah sadi rapalan heula we jarieuna mah engke we lah teu naon-naon. Lamun aya milik dina bulan raya gung. Hayu atuh. Urang angkat ayeuna sun. Naon teh? Supados ieu naon teh rada rengse sun. Nya ieu atuh. Namun eta seulisna hadupi pada seulisna kitu ayeuna. Moal seulisna mah lantaran dicare ku ibu. Urang duaan we lah. Ama punten lah pangnyaurkeun ka ibu bi abdi bade mios ayeuna. Oh, keun ku ama dibejakeun. Duh merek arinit mah. Teh mal Pak Udung jerut Cep Somad jeung Mang Enon tarurun tuluy ngaleos. Bari Cep Somad bawa baterai. Nu teu kungsi setengah jam harita para mitra. Cep Somad jeung Mang Enon badegana geus tarepi kanu dituju. Tayalian ka imahna Pawidarta. Manehna para mitra uluk salam ngucapkeun assalamualaikum. Atuh Cep Somad salam bari ngajanteng hareupeun teras nu kabeneran Pawidarta masih keneh nyari. Samalah keur ngawarangkong jeung Ibu Awang pamajikanana. Tah sadan uluk salam apana sahanya? Cek Ibu Awang para mitra curingha. Teuing atuh. Assalamualaikum. Cep Somad uluk salam deui.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pawidarta kakarane malan kojeng kangalengka berai mukakeun panto. Wilujeng wengi Pak, Cep Somad manggut. Wilujeng wengi bade kasaha Cep? Nah aja bade ngadeheus ka bapa sun. Oh mangga atuh linggih mangga. Pawidarta ka jero deui. Saha apana? Tanya Ibu Awang rada harewosan. Teu indah sakakara panggih atuh. Punten sun, Cep Somad ngelol. Mangga teras kalebet Asep. Bus Cep Somad jeung Mang Enon arasu. Solongkrong Cep Somad sasalaman bari nyebutkeun ngaran sorangan. Kitu deui Pawidarta jeung Ibu Awang pada ngenalkeun. Gek dariuk Ibu Awang ngoloyong ka tukang rek nitah mairan cai ka bisumi lanyangna. Teu lila Ibu Awang norojo deui gek diuk ngareneng jeung Pawidarta salakina. Bupi Encep teh ti mana teh kitu? Ibu Awang mungaran tumanya. Di paliwetan rorompok ma ibu, manawi di kapercanten abdi teh putrana Pak Udung. Sareng ibu kaya. Rekanan yang mimin teh apa ngintennya? Sumuhun. Tema Somad bari mesem. Sedang juru panon mah meletet maling reret kana pantok kamar boga timbul palang siang Andri aya di kamarna. Kutan rakanan yang mimin ieu teh nya. Nah, Ari Asep sanes sasauran ti tadi atuh atur nuhun ditepangkeun kaleng kersa rumpaheun. Kumaha darah mangsa lain Asep? Ibu Awang meuni marahmai dumeh kadatangan ku pidahuaneunana nu jadi anak. Alhamdulillah sawaktos ieu mah Ibu. Rakanan mimin teh apana? Ibu Awang ngabejaan ka Pawidarta salakina. Ditepangkeun Asep. Dupi kitu aya pikir saeunaon atuh Asep meni asara reuwas wireh bapa asa nami patepang sareng Asep teh. Pawidarta mungaran tumanya. Sawangsuna abdi nganuhunkeun ku tiasana patepang sareng bapa. Kalina ti kitu mugi bapa kali ibu ageng hapunten ka abdi. Rehing abdi tumorojog tanpa laratan. Kalayan wengi-wengi ka dieu maksad bade siang-siang nu nya kitu. Ari sasisia mah ibu dupi tuang putra aya linggih kitu. Ke. Nu dimaksud ku Asep teh nah Andri atawa Kodar. Jalaran bapa teh gadua anak teh dua. Diantawisna Andri sareng Kodar. Upami Kodar mah raina namun tos aya 10 dinten ngadon ngiring sareng eyangna. Upami Andri mah di dieu leres. Mun dimaksud ku abdi geus saderek Andri Pak. Anu mawi ti enjing-enjing itu acan mulih Asep eta murang kali teh. Dan nya kitu eta mah tiap dinten ge aus-aus aya di rorompok dupi kitu. Aya kapayogian naon atuh kapun anak teh Asep? Kieu nu manggi bapa langkung ti payun sakali deui. Abdi bade nada dihapunten ka bapa kali ka ibu. Maksad mah bade aya teroskeun ka saderek Andri. Bilih anjeunna aya pertalian sareng pun adi nu peryogi ku abdi. Atas nami pun bapa sareng pun biang direngsekeun mun hanya ka tuang putra nu teu aya. Ke. Dupi kitu aya naon atuh Asep? Pawidarta semu kaget. Nuhun Asep aya naon atuh meuni asara reuwas ibu mah? Ibu Awang mairan tumanya bari ngeserkeun asbak. Sabab bisumi lanyangna mairan cai 2 gelas. Red Cep Somad ngareret heula ka bisumi nu keur nuna gelas dieusi ku cai kopi ngebul keneh. Sanggeus bisumi ngaleos ka tukang deui pok Cep Somad ka karawani ngadadarkeun pasualan Andri jeung Neng Mimin. Kalawan dicaritakeun yen Neng Mimin keur ka kandungan geus 3 bulan jalan. Sajabati kitu Cep Somad menta pertanggungan jawab. Atuh puguh we keur Pawidarta mah para mitra. Ku ngadenge caritaan kitu ti Cep Somad menireup-keun kerai pias. Ngarasa era nu lain lumayan bari hate nafsu ngagugudugkan jadi anak. Gusti nu Maha Agung, janten tuang rai teh nuju ngaragaduan Cep. Leres Pak, tema Somad pok Ibu Awang tumanya. Eta numutkeun pangangkeun tuang rai teh kusaha saurna teh Cep? Cek Ibu Awang nada-nada nama siga teu boga sangkaan yen anakna geus kumaha ngalampahkeun kalakuan goreng. Da eta embung era teh. Hari numutkeun pangangkeun pun adi mah ditaros sababaraha kali ge tetep we. Nyebatkeun tuang putra muhun ku saderek Andri cenah kitu. Tema Somad.
Tampola anak eta umat nepi ka kitu-kituna. Nyerongan banget nu jadi kolot anak kitu mah. Mopokan banget sorangan ku kokotor. Tah ari geus kieu rek kumaha pilakueun anjeun ibuna. Rek dikamanakeun banget urang kudu jadi anak teh. Pawidarta siga nu gergeteun. Kalawan tetep nyalahkeun kanu jadi pamajikan sabab ibu awang eueuh pisan mere atikan kanu jadi anak. Akhirna mah keur ibu awang teu lemek teu nyarek malenguk taksiran rumah sak salah bungan ngantep teuing kanu jadi anak. Piraku kudu disiksa madalin bolon atuh. Pokna deui di barung kurupa beungeut semu geuneuk lir beusi atah beuling. Wios pa ulah dianggo benu dianggo emutan teuing jalaran parantos kieu buktosna. Bari duana ge pada lepat sareng deui abdi ka dieu teh. Sanes bari nyualkeun ku dasar kaabonan mung disuhunkeun kaweningan galihna ti bapa kalih ti ibu. Nyata tiasa ngarengsekeun ieu permasalahan. Tak kitu diantawisna. Pasualan tuang putra sareng pun adi teh supados kaisin bapa kalih ibu kitu deui. Pun bapa sareng pun biang tiasa katutupan. Kantenan saupami diemutkeun ku salancar mah bari kajurung ku nafsu bujeng-bujeng bapa sanos abdi ge sami ngaros hanyaka sareng ngaros di bibirang. Mung diemut deui kaya hartosna dianggo ributan oge. Komo kieu ayeuna waktosna name sasi siang. Anu mawi eta mah kantu nyangakeun ka bapa sareng ka ibu kumaha pisaeunana bobot pangayon timang taraju aya di bapa kali ibu. Mung aya amanah tipun bapa sareng tipun biang mun ke direngsekeun dina minggu-minggu ieu perkawis bade ria-ria kitu sawios iraha oge. Teu perkawis ria-ria nama engkewe dina sasih rayagung saur pun bapa teh cecep somad negaskeun. Perkawis eta mancep tangtos kedah direngsekeun cep jalaran wiwirang nu di ditu sami sareng wiwirang di dieu. Wiwirang di kolong catang naminanya gede nya panjang. Mung saurkeun ka tuang rama tangtos enjing atan leuwih pageto. Bapa sareng pun anak bade dedeus ka ditu. Aturkeun nuhun we sateu acan ge apa. Diantos pisan kasumpinganana mung sakali deui mugi bapa kali ibu. Ulah janten rengat manah ku ayana abdi parantos kumawantu ngadadarkeun kamusibatan pun adi. Cep somad sanuk-sanuk menta dihampura ka Pawidarta. Sawangsun hancep bapa oge. Kena dihapunten ku encep. Sareng kudu janten ibu rama encep. Malih kangge bapa ngaraos bingah ku ayana encep masihan wartos kitu. Sawangsun upami teu diwartoskeun kana tangtos bapa raos-raos. Kalayan kadu anggapan pun anak jujur kalakuanana. Mun eta mah kitu pa diantos kasumpinganana kalayan bade unyuk permios we. Gereh ieu bilih kabujang wengi teuing sing cep somad pamitan. Karna atuh enga-engalan teuing Asep. Da sonten keneh sareng halodo deui. Terus halodo teh mah mung abdi masuk kasiangan gampil akhir-akhir deui abdi ka dieu. Punten bade permios. Cep somad pamitan deui ka ibu awang nu keur tungkul. Mang atuh Asep salam baktos we ka tuang ibunya. Insyaallah ibu. Tema cep somad sasalaman heula ka Pawidarta jeung ka ibu awang. Kitu deui Mang Enon sasalaman. Geus kitu mah jerut tarurun tuluy ngaraleos balik. Sanggeus semah eueuh pok Pawidarta nyarita ngagelendeng nu jadi pamajikan. Kero Pawidarta ngagero bisumi lanjangna nu keureuh di tukang. Sirilik bisumi nyamperkeun ka jero. Bari aya pekresaeun naon apana Asep? Cing diu keula sagedeung kuring aya bicaritaeun. Cek bisumi atuh parang. Gek bisumi diuk gigireun ibu awang bari ngareret. Ieu bisumi. Bisi si Andri balikna peuting pisan. Wayahna ulah waka ngampi. Ngan omat bisumi ulah cacarita bieu aya semah pura-pura teu nyaho nya. Pokna sasahat kalanjangna. Rupina mete tamu ti mana atuh apana Asep? Bisumi talete. Oh itu teh lanceukna Neng Mimin. Kadieuna teh aya pasualan jeung si Andri lamun geus mah ku ngadenge omongan ti semah nu bieu. Asa ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan atuh. Lamun teu ngingetkeun lain bulan puasa, dah sigana. Diwajak bener-bener umat nu aya di dieu.
Bekirilah teh lain beki baik, malah beki teu ecreug. Geus sakitu bisumi umat ulah cacarita naon-naonnya. Pawidarta bangun nu gemesina keur kanu jadi anak. Koloyong asup ka kamar rek ngampi. Kakarage nutupkeun panto kamar. Di luar kareunge sora nu kaketrok kana panto hari. Geus teg timuruna Pawidarta mah Andri anakna datang. Harita Pawidarta haharewosan ka bisumi lanjangna. Bari tutunjuk kana panto maksudna mah nitah muka panto. Ojengkang para mitra bisumi ngalengkah tuluy muka kunci. Ana berai panto dibuka nyawe Andri ka karabali. Bus Andri ka jero manehna ngareret kana gelas dieusi ku cai kopi mangplang keneh. Ya saya masaha bisumi, kita cai kopi 2 gelas segala reuteuk keneh. Tanya Andri bari nutupkeun panto. Nu ditanya teu nemalan sabab kaburu Pawidarta dununganna kaluar di ti kamar. Kagok balik wayah kieu mah tuh euy. Engke we sakalian bedug subuh atawa isukan deui. Nganclong teh meuni kau eueuh pisan kaingetan balik ka imah. Meuni eueuh pisan eling nasi laing mah euy. Ulin nganclong wayah kieu. Ceuk Pawidarta budina baketut haseul. Yuk Andri, pokna tegeg atugek Andri teu hararese diu kalawananya bari tanggah neuteup beungeut nu jadi bapa. Naon Pak? Pokna semureuwas. Yeuh Andri, dewek rek nanya ka maneh. Ari maneh geus lila hubungan jeung Neng Mimin anak ibu kaya? Pawidarta neuteub seukeut kana beungeut Andri. Ngalkeun Pak. Tema Andri teu tatag semu geumpeur. Balik siang ngomong teh montok ngagaul gitu. Pawidarta nyentak. Sedang ibu awang pamajikanna cicing di kamar teu daek nyampeurkeun. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauningnya Pawidarta nyentak. Sedang ibu awang jeung pamajikanna cicing di kamar teu daek nyampeurkeun. Sumuhun Pak enggal kene. Anyar kene teh geus sabaraha minggu mun minggu teh mah. Atawa geus sabaraha bulan mun bulan teh mah. Perantos 7 sasi Pak. Sok dibawa ulin ka mana ku ilaing. Tara di Bandung ka mana Pak mung abdi we sok amangan ka bumina. Pohong sia. Ya Andri, bieu dewek jeung indung sia kadatangan ku lanceukna Neng Mimin samalah dibarengan ku saurang lalaki geus rada kolot. Make calana pangsi baju kampret. Siga-siga keuritan jawara. Lanceukna Neng Mimin ka dieu rek menta pertanggungan jawab di ilaing. Pertanggungan jawab ti abdi perkawis naon Pak? Andri semu pias. Menta tanggung jawab ti diri ilaing tina perkara sia geus kumawani ngagadabah diri Neng Mimin. Ayeuna Neng Mimin keur ngabadan 2. Keur kakandungan geus 3 bulan. Rumasa silaing milampak itu ha? Pawidarta para mitra menitu popolotot sigana teh dampaleungeun geus meber-meber we. Arateul hayang sagampleng-gampleungeun nampilin. Suruh sapa da mah teu acan pernah bergaul warti wates. Kok kudu sanes saranjeuna mah sok sering angkatan ti bumina atuh. Cek Andri ti dituna mah bela diri. Bari rek nepakeun jurig pateuh ka diri batur. Atuh puguh Pawidarta bapana tamah nafsu. Harita nyentak bari ngagebrag meja. Tapi kabis sumi nuker nyempod di lomari ngarempod rewas. Balik sia. Sedicitik waing cungurna. Ya Andri. Montong make jang nanyakeun ceuk sagala sia. Bari rek mikeun gegeureuh ka diri batur. Rek nepakeun jurig pateuh ka batur. Satiap manusia nu boga perbuatan eta kudu tanggung jawab deuleu. Moal pati-pati lanceuk Neng Mimin ngadatangan ka dieu. Bari aya caritaan kitu lamun teu si lain nu gablek dosa. Sajabati kitu ku dewek ditanyakeun. Saking ceuk dewek eta teh sok jeung saha bae diri anjeun babarengan. Adi anjeun babarengan. Kumaha jawaban ti ditu can pernah babarengan jeung lalaki sejen. Kajaba jeung sia deuleu. Sok rek ngaku moal deuleu. Lamun teu ngaku ku dewek dijonghokeun ka jenisna. Bari hulu sia diwajak ku aing deuleu. Pawidarta meniti ka kereket. Maos Pak. Andri ngaku nyebutkeun ngarumasa bari melengo. Teuyahan sia tayoh kapatutna.
beki dewasa lain beki balik kalah kaki itu we boga lampah tiri gejeg kawas nu tara dididiku kolot sia kawas nu teu disakolakeun pisan sia mah jajauheun kana mulang tarima kana rejeki sia mah malah mulang ku pedut ngawirangkeun jadi kolot cing sing aya ka era atuh sia Andri sia teh kasebut geus rumaja atuh geus dewasa ku zaman ayeuna pantar sia disebutna ge jiwa penerus pikeun neruskeun tapak lacak perjuangan nu geus karolot kudu bisa jadi pembela bangsa jeung nagara katut agama tapi ieu boro-boro bisa ngabela bangsa jeung nagara katut agama ngabela ngajaga kahormatan harkat derajat sorangan teu becus malah mopokan peungeut sorangan ku kokotor payus diri sia disebut jiwa pemuda harapan bangsa harapan negara teuyahan curig geus sia isukan sia kudu datang ka kolot Neng Mimin kalawan sanduk-sanduk sia minta dihampura tapi lain sakadar sanduk-sanduk minta dihampura sakalian ku sia kudu dikawin dina minggu-minggu ieu minta diantar ku indung sia lamun sia teu dek ngawin ulah majar maneh deui diserenkeun kana kudu berwajib pokona diserenkeun kana berwajib ku dewek ceuk Pawidarta beak bersih nyarekan Andri anakna koloyong Pawidarta ka kamar bari panto kamar digebrugkeun tarik pisan meunang sawatara menit Andri melenguk poe kawas buuk meunang mabuk koloyong disupi sanggeus ngoncikeun panto hareup mah terus ngampih ka kamarna di tukang akhirna Andri ngajejentul sorangan di tengah imah gereneng Andri ngagereneng jero dadana di barungku narik napas jero nakal kumaha pilakeun aing geus kieu cenah sugan teh moal aya buahna terus kawin we kitu atau mending aing mabur ti dieu hari tuluy dikawin sigana pikeun ngabayuan pamajikan ti mana aing hari teu dikawin pasti aing dilaporkeun kana berwajib tapi keun bae rek dikawin we nangan sanggeus kawin aing rek cicing di babolang kemi mana geus ngajuru bari nincak 40 poe kakara aku aing teang deui geus ngalaksanakeun 40 poe aing mah terus dicir keun cenah nuluykeun ku ancal lalaki sejen lah tadi aing mah teu hayang-hayang teuing boga pamajikan ka si Mimin Imaina jadi inung we doaeun ka si Mimin bari aing mah sok daek sotenan ngarah rezekina lamun ka si Ratih memang nya ieu cop 100% sabab si Ratih mah sakitu geulisna paduli teuing masing si Ratih dipikayang ku si Kodar ge kumaha engke we bila ku si Ratih teu daekeun ku aing dibawa ku aing rek dibibita ku duit jeung perhiasan awewe mah gampang dipikatna bari lempesna komo dibere duit jeung perhiasan moal teu munah laneh atuh kitu dina geurentes hate Andri boga itikat goreng da eta geus kapangaruhan ku jelema nu teu baraleg nu hartina Andri geus kaasup kana komplotan jelema jahat nu dipingpin ku ngaran Ki Bolang geus kitu mah koloyong Andri asup ka kamarna ucul-ucul disalin make samping sarung jeung kaos oblong tapi teu lila kaluar deui ti kamar kebat ka tukang harita Andri kaketok kana pantok kamar Bisumi lanyangna muka beneran Bisumi rek repisan sare atuh korejat Bisumi ngorejat sarta nanya di kamar para wargi kaum dangu harita para mitra sadaya Bisumi rek repisan sare korejat Bisumi ngorejat sarta nanya di kamar saha kuring dibuka heula sakedeung tema Andri jerut Bisumi turun tina depan bari gegerenengan keheul naon cenah umat teh nya aing geus rek pisan ngahees ngagugudrag dasar umat slebor kulutrak Bisumi ngalaan tulak sarta pantona dibuka pade naon atuh Asep tanya Bisumi bari neuteu cing wayahna ka kamar kuring lebi Bisumi alim teuing bibi kedah lebat ka kamar Asep mah bade naon kitu Bisumi menimuringis lain rek naon-naon ieu bapak mente pang dipangurutkan ke nebitis ieu asa carangkeun alim Asep ambil kapan aku tuang rama ayo ke bibi diseulan ku mawantun lebat ka kamar Asep sareng bibi kasiangan bibi ka pawon deui rek naon ka dapur atuh kapan bade masak kang tuang saur Asep
Alah, penting mana sahur jeung mencetan kuring? Sahur mau ukur dahar, sedengkeun kuring pandudungan bibi. Tidak kurek nolak kana perintah dunungan. Keuna teh sahur saja narima da moal jadi pertanyaan Allah ieu, sok buru-buru. Andri maksa bari basa-basana meuni matak pikacuali. Atuh kapaksa bisu minurut tuluy nuturkeun asup ka kamar. Goloyoh Andri nangkuban bari muka kaos ukur make samping sarung. Dek bisumi diuk tunjangin Andri tuluy ngurutan bitis. Sajero ningkeur ngurutan bitis bisumi ngadon ngabegegan bari gegerendengan jero dadana. Dasar manusia slebor tayo kapatutna sia keur berbes teh. Bari ngomong kawas jelema murtad kelakuan teu geujeug ngadon ngaguna sika kahormatan parawan. Matak puas tadi carekan ku bapana. Payus umat kitu mah dikekesak we sakalian buukna gunulan ngarah ulah gondrong siga balong sae. Leung gondrong kawas pemainna ieu pemain emben pantes. Ieu mah jauh kana pipanteseun malah pikasabaleun bungkul. Sekiranya sate bisumi jadi milu keheul kana laku lampah Andri. Bisumi ari ngalaksanakeun puasa teh naon ganjaranna? Tanya Andri geus naon-naon we nu ditanyakeun teh. Luka ganjaranna mah atuh encep tapi mah teu terang. Tema bisumi meuni dariana keur parawargi sadaya. Teu nyaho ganjaranna puasa kitu? Henteu. Tema bisumi ponok bari panon mah geus cieu. Keur naon atuh make puasa itu nyaho ganjaranna mah? Kepeulih-peulih peujit atuh geus we dahar biasa samada kuring. Ari panjana kuring mah setiap jelema nu puasa teh atau nu sok salat meunang ganjaran ti Allah atau meunang hadiah. Kuring daek puasa, daek salat, lamun meunang hadiah mah ti Allah atau kuring baris jadi pagawe tinggi gitu. Bibi mah encep ngalaksanakeun saum sareng tepan teh sanes pamrih kana perkawis ganjaran ti Allah asep. Mung tos janten kawajiban bibi, bireh bibi mah ngakukeun umat Allah. Kalayan ngakukeun agama Islam perkawis ganjaran mah tong bujang-bujang diri bibi kasobat jalmi nu teu bodo-bodo acan. Sanes jalmi nu palinter atarampi nu pangkatna luhur ge encep. Wallahu alam perkawis ganjaran mah. Atuh sajabi ti kitu bibi ngarumaoskeun, usik malik kersana Allah, usik diusikeun malik dibalikeun. Sajabi ti eta ngarumaoskeun dipaparing kanikmatan lahir batin. Nah, asep ti rumaos kitu dipaparing kanikmatan lahir batin ku Allah. Ceuk bisumi nanya. Sedang nu ditanya mah teu ngareret-reret acan ngadon jempe. Barang ditingali horeng nu ditanya teh geus kere. Beuh. Dasar umat hamileungnya. Walau aing ngaceblak we ngomong disangka ku aing mah jempe teh ngadedengekeun si horeng kerek geuning. Syukur teuing lah ongkohan aing geus tunuh deui. Sieun kabeurangan ka hawu deui. Garanteu sate bisumi kolosod turun tina dipan. Meuni lalaunan pisan sabab sieun Andri nyaring. Katayap-katayap bisumi leumpang ke katayapan kaluar ti kamar. Terus kebat ngampih ka kamar di tukang. Teu kungsi 2-3 poe Andri jeung indungna arinit nepungan pibesanen. Harita ibu awang indungna Andri sanuk-sanukan jeung indung bapana Neng Mimin tina soal kalakuan anakna. Kalawan ibu awang ngajangjikeun rek nyumponan sakumaha pamenta indung bapana Neng Mimin tina perkara nyalametkeun anakna jeung Andri. Samalah harita kene ibu awang nyerengkeun duit pikeun waragad ipekat. Sedeng rek ria-ria nama bulan Rayagung. Ayeuna mah rek ngalaksanakeun laatak akad nikah ngarah pada jongjon. Sajabati kitu ngarah nutupan bibirang. Sababnya kitu kasebut anu kakandungan beuki lila lain beuki meotan tapi beuki katara beuki ngagedean. Beda deui jeung nyimpen dahareun. Hawa dililakeun teh sok buru. Geura geus rengse mah badamikeun. Babadamian tina urusan permaksudan ibu awang jeung Andri pamitan balik. Bari sajajaran Andri diomongan kudu jadi indung. Sangkan di mana geus ngawangun rumah tangga kudu bener-bener bager. Kalawan kudu silih pikanyaah jeung nu jadi pamajikan. Tapi para mitra sadaya nu diomongan ukur heueuh bueuk we. Bari geus boga itikad moal rek manyang rumah tangga. Jeung Neng Mimi. Sajabati kitu keukeuh cita-citana hayang ngalaksanakeun boga di pamajikan ka Nyimas Ratih tunanganana Qodar adina. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya, da puguh waktu 2 minggu teh sakedeung. Nu teu karasa geus cunuk kana waktuna datang kana mangsana. Nitis wanci kanu mustari disarengan kuridona Allah Subhanahu wa taala. Di imah paudung loba jelema aya kana walasna urang.
Si horeng waktu naning mimin rek jatuh kerami jeung Andri nuges paheut pasini janggi pasang subaya antara kolot jeung kolot. Waktu harita mah pawidarta bapana Andri make milu nungkulan sanajan manehna ngarasa keheul oge. Ku kalakuan nu jadi anak sabab ngahargaan kapibesane. Harita tamah-tamah dicaritaan ku akina Andri sasat ku mitohana. Alhamdulillah dina waktu di rapalan aya dina kalancaran eueuh halangan harungan naon-naon. Tugas di rapalan sakumaha adat biasa. Sapasang panganten ting solongkrong sama sungkem kanu jadi inung jeung bapa. Di masing-masing kitu di ka ahli permili anu sami-sami hadir. Sedeng Neng Mimin anu waktu sama sungkem kanu jadi inung bapa make cerik sagala nyuuh kana lakuna. Atuh kitu deui inungna Neng Mimin murag-muragkeun cipanon para wargi. Bari ngaduakeun sangkan rumah tangga manjang. Dibubuh aya dina kasin gerahan sing apanjang apunjung. Gilak Andri Malik mah sungkem ka pawidarta bapana. Pak, abdi nadehakeun kalaina dapi doa ti bapa. Ceuk Andri bari nyuuh kana lahunan bapana. Kalawan menta dihampura jeung menta doana. Tinu jadi bapa tapi ari batina mah walhu alam. Nah menta dihampura jeung menta doa teh bener-bener tembus kana hate naha sakadar dina bibir wae. Peug dihampura ku bapa. Kalawan diudak didoakeun ku apa? Poma maneh sing bener-bener bisa ngawangun rumah tangga. Sing bener-bener bisa ngabimbing nu jadi pamajikan. Sing awet jodona, sing gede milikna, sing gede darajat. Sing pait daging pahang tulang. Oge sing bener-bener sumujud kan jadi inung bapa jeung kamartua. Kalakuan geus ulah rek dirana pandai. Geura temongkeun akhlak kalakuan sabagai jiwa penerus. Sing berguna pikeun bangsa katut nagara oge agama. Sajabat ti kitu sing bisa ngajauhan naon nu dilarang ku Allah. Sing bisa ngalaksanakeun naon nu diparentah ku Allah. Sangkan anjeun ge jelema anu soleh. Eta ngaranna takwa. Sing bisa paheyeuk-heyeuk leungeun jeung nu jadi pamajikan. Sing bisa silih asah, silih asih, silih asuh. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Cek pawidarta beak-beak mapatahan. Nu jadi anak bari diusapan sirahna kitu depa udung jeung ibu kaya. Mitohana beak-beak nyaritaan kalawan ngaduakeun. Dan nyakitu para mitra kasebut kolot mah ka anak teu waleh ngaduakeun. Ngan gumantung kanu diduakeunana. Datari ge Allah moal rek ngarobah sikap perilaku manusia. Nganu bisa ngarobah perilaku lintang ti urang sorangan. Teu karasa waktu nyerele. Harita kadenge soranu azan, horeng geus nica kawan cilohor deui. Atuh semah nu nyaraksian geus pamitan baralik sewang-sewangan, kitu de pabidarta jeung ibu awang pamajikan anak baralik. Nganu teu milu balik ka iwati Andri, sabab geus boga kewajiban. Sanggeus eueuh sasaha mah para mitra. Koloyong Andri asup ka kamar tuluy ngagoloyoh ka kadengan dina kasur. Ari Neng Mimin manggeus cucu-cucu disalin ku pakaian biasa terus ka dapur. Ngabantu inungna, harita teh para mitra. Masaker sasadian engke waktuna buka. Jeung rek salametan ngariung tatangan anu dareukeut. Ari Andri harita waktu di kamar teh ngadon ngadahar roti meningan. Menigeus nampeyek balas disasakuan sabab manehna mah teu puasa. Kitu para mitra. Ripuh keneh nu teu puasa jeung nu puasa mah para wargi. Nu teu puasa mah ripuh rek barang dahar teh era atuh. Kuralang kuriling we sumput salinung. Alah di mana cenah ieu jajan teh. Era da dina nuju bulan puasa mah pangripuh-ripuhna jalmi nu teu puasa para wargi sadaya. Nu mawi mending puasa. Mangga. Waktos na ka bujeng seet. Duwi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Paremeun Obor. Mangga para mitra sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.